Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana murangkali kelas 8. Tepang deui sareng Pak Eldi Kustian di bahan ajar bahasa Sunda kelas 8. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadayana tiasa pepenak deui, tiasa silaturahmi deui. Mudah-mudahan silaturahmi ieu menjadikan wasilah janten wasilah kenging ilmu, kenging barokah, kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mung sataacana urang belajar hayu ti payeun hayu urang sami-sami ngadoa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan ieu pembelajaran, ieu nuntut ilmu sing jadi amal kasayan, sing kenging ilmu nu barokah tur manfaat kangge di dunia sareng akhiratna. Hayu urang sami-sami macakeun suratul Fatihah satu balikan. Al-Fatihah. Ngadoa selesai. Oke, barudak kelas 8 anu ku papa dipikadeudeuh dina danget ieu insyaallah Bapak arek medar bahasan perkawis nyaeta bahasan tradisi Sunda. Bahasan tradisi anu aya di tataran Sunda, anu aya di wilayah Sunda. Nah, naon sih anu ngaran bahasan tradisi Sunda teh? Nyaeta karangan anu medar fakta-fakta ngeunaan tradisi anu hirup di lingkungan orang Sunda. Jadi medar hiji fakta, hiji kajadian anu ngeunaan tradisi nu aya di kahirupan orang Sunda khususna Jawa Barat gitunya. Tradisi anu hirup di lingkungan orang Sunda kacidareana boh jenisna boh wanohna. Jadi memang tradisi anu aya di tataran Sunda, anu aya di lingkungan Sunda teh kacida lobana, kacida seueurna, boh tina jenisna, boh dina wanguna gitu pangintennya. Ta ieu teh mangrupakeun hiji keistimewaan anu aya di Sunda, anu kudah ku urang dimumule, anu kudah ku urang dilestarikeun. Meh ieu budaya urang teh, meh budaya anu aya di tataran Sunda ieu teh tetap aya dugi ka engkin pangintennya cucu-cucu urang, anak-anak urang sareng sajabina. Ayeuna lajeng dina bahasan tradisi Sunda teh aya ciri-ciri tradisina pangintennya. Nah, bila mana aya di tataran Sunda aya hiji kajadian atanapi aya hiji jadi hiji naon atan bahasana teh hiji peristiwa anu dilakonan ku orang Sunda tapi henteu ngaduhan ciri anu lima ieu tah eta sanes disebat tradisi pangintennya. Kumargi kitu lamun urang hayang ningali ciri-ciri tradisi Sunda, hiji ciri tradisi anu aya di Sunda teh kedah maham heula 5 ieu ciri. Tah, anu kahiji naon ciri-ciri tradisi teh? Nu kahiji nyaeta dilaksanakeun maneuh. Maneuh teh terus menerus, kalau bahasa Indonesia nama anceg, dilaksanakeun na maneuh boh waktuna boh peristiwana, baik waktuna atanapi baik peristiwana. Sapartos pami dicontohkeun mah bulan apa tradisi muludan, tradisi Rajaban tah eta teh dilaksanakeun teh waktuna teh bulan mulud. Nah, peristiwana teh henteu benten tiap taunna teh peristiwana teh nyaeta arek mahabbah, arek mika cinta ka Kangjeng Rasul. Tah henteu aya peristiwa nu sanes disebat muludan, henteu. Tah kitu pangintennya ciri-ciri anu kahiji. Nah, lajeng anu kadua nyaeta ciri-ciri tradisi teh biasana kapanggihna dina hiji kelompok atawa komunitas masyarakat anu tangtu. Tah anu katilu
kebiasaan atau adat nu geus dilaksanakeun turun tumurun di generasi ka generasi di waktu anu lila. Nah, janten ai tradisi mah kedah turun temurun pangintennya henteu sakoca lewat gitu, henteu sakedap, jadi kedah turun temurun ti luhur karuhun urang, ti aki urang, ti buyut urang sareng sajabina. Nah anu kaopat ciri-ciri tradisi teh nyaeta tujuanna maneuh, nyaeta teu robah-robah. Tadi sapertos nu kahiji panginten cirina tujuanna teh kedah maneuh, kedah anceg, kedah henteu robih-robih kitu. Pami tujuanna meureun ayeuna muludan ya tujuanna nyaeta mahabbah ka Kangjeng Rasul, henteu aya ayeuna tujuan anu sanes lain eta panginten. Teras anu kalima ciri-ciri tradisi teh nyaeta patali jeung kapercayaan hiji golongan masyarakat. Eta teh bisa patali jeung religi, tiasa patali jeung peristiwa penting atanapi sareng siklus kahirupan anu aya di Sunda, orang Sunda. Nah eta pangintennya ciri-ciri tradisi teh aya 5 sok baca sok regepkeun ku murang kali sadayana. Oh jenis heula aya jenis-jenis tradisi di dieu Bapak arek nganyahokeun 4 jenis ciri tradisi, 4 jenis tradisi. Anu kahiji teh tradisi anu aya di Sunda teh tradisi anu patali jeung siklus kahirupan. Nah ti hirup urang hirup salami ieu tah aya ti lahir, teras tos lahir teh meureun janten budak urang teh sawawa atanapi dewasa, teras nepi ka maot. Itunya anu kahiji. Anu kadua engkeun ku Bapak dijelaskeun hiji per hiji. Teras anu kadua nyaeta tradisi anu patali jeung religi. Tradisi anu patali jeung keagamaan, arek agama Sunda, arek agama Islam, arek agama Hindu atanapi Buddha kitu pangintennya. Teras anu katilu nyaeta tradisi anu patali jeung adat. Nah tradisi anu patali jeung adat istiadat anu aya di lemur. Nu kaopat nyaeta cirina jenisna teh tradisi anu patali jeung kajadian-kajadian anu penting atawa patali jeung peristiwa alam. Nah ayeuna urang jelaskeun hiji naon wae. Nu kahiji nyaeta tradisi anu patali jeung siklus hirup. Siklus hirup teh dimimitian ku lahir, teras tos lahir teh urang jadi budak, jadi orok, tos atos budak teh urang jadi dewasa atanapi samawa, teras tos dewasa teh urang pasti kolotnya, tos kolot teh nepi ka maot. Nah, dina eta siklus rea pisan kapanggih tradisi anu dijalankeun ku urang Sunda. Nah sok dijalankeun ku urang salaria di hirupan di lingkungan Sunda gitunya. Ti mimiti orok dikandung nepi ka hiji jalma teh maot sok ngalaman babaraha tradisi kitu tah. Di dieu ku Bapa disebatkeun hiji ti bekalan nalih ti tingkeban teh naon nalika orok umurna 4 atawa 7 bulan di jero kandungan. Pan urang salarea meureunnya sata acan lahir ke alam dunia teh aya dina kandungan ibu urang sadayana. Tah upami urang tos aya di kandungan ibu urang aya 4 bulanan, aya 7 bulanan tah eta teh sok syukuran disebutna teh tingkeban. Aya nu 4 bulanan hungkul, aya nu 7 bulanan hungkul atanapi aya 2 nana gitu tah. Terus anu kadua ekahan. Saatos urang lahir ke alam dunia urang teh disalametkeun namina ekahan. Sabada orok lahir 7 poe sarta kudu dibere ngaran. Tadina ekahan ieu teh meureun budak teh saenggeus 7 poe teh dibere ngaran. Terus biasa nama di urang sok aya marhabaan lamun di lingkungan Bogor, Sukabumi, Bandung sareng sajama sok ngayakeun marhabaan atawa cukur rambut budak. Nah, terus saatos eta tos rada ageungan murangkalih meureun kelas 1, 2, 3 SD teras disundat atanapi dinyepitan. Tah waktu budak geus dianggap cukup umurna pikeun disundat. Biasana umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun sareng sajabina. Saatos eta nyaeta urang teh dewasa. Terus dewasa teh aya anu kurang di alaman tradisi kawinan.
nalika jalma cukup umur pikeun ngawangun rumah tangga. Tadina tradisi kawinan eta teh di Sunda mah sok aya naon ngaranna, sok aya nyawer, terus bakakak sareng sajabina. Saatos eta urang dewasa tos nikah meureun urang teh maot atanapi mati. Pami jalma geus maot dipieling poe maotna teh mimiti 3na, 7na, 100 poena jeung sataun mendakna. Tepami di urang mah lamun geus maot tradisi di urang di orang Sunda sok tahlilan gitunya, sok tahlilan ti poe kahiji nepi ka poe 7, teras oge aya 100 poena, teras oge aya sataunna atanapi disebut oge haul di lingkungan urang mah. Tah anu kadua eta jenis tradisi teh tradisi anu patali jeung agama. Ieu tradisi ayana dina peristiwa-peristiwa keagamaan lain bae dina Islam tapi oge nyampek dina agama-agama sejen. Tradisi anu jeung agama ieu lain agama Islam hungkul, aya oge agama Hindu, Buddha sareng sajabana. Dina Islam aya waktu-waktu nu tangtuna dipieling anu tangtosna ku urang dirayakeun tanapi diingetan dilaksanakeun atawa direuah-reuah kegiatan keagamaan biasana dumasar kana tahun Hijriah. Nah di dieu biasana identik dengan tahun Hijriah bukan tahun Masehi. Nah pertama ada Muharraman. Biasanya di lingkungan Sunda ketika menyambut tahun baru Islam sok ngayakeun Muharraman, biasana puasa teras naon ngayakeun lomba-lomba sareng sajabana. Teras nu kadua aya Mulud ataupun mieling tahun lahirna Kangjeng Nabi atau memperingati hari lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras anu katilu aya Rojab. Aya Rojab teh naon mieling diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Nabi. Jadi memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya Kangjeng Nabi gitu. Sehingga orang Sunda, orang Jawa lingkupnya biasanya suka memperingati tuh ketika datangnya bulan Rajab gitu. Nah kemudian ada juga bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan ini orang Sunda biasanya ibadah puasanya tuh dimimitian ku ramasan. Terus kalau di masjid-masjid biasanya kalau siang, kalau subuh, kalau sore itu ada yang namanya ngadulag gitu ya, atanapi ngabuburit, tasok ngabuburit kemana gitu. Terus nganteran jeung sajabana. Terus nu kasalajengnna nyaeta aya sapar. Sapar teh diantarana aya tradisi rebo wekasan. Tadi di bulan sapar ieu aya orang Sunda mah di minggu kedua bulan sapar teh sok ngayakeun rebo wekasan atanapi tolak bala. Biasana mah sok ngaji Yasin 3 balikan di masjid-masjid. Tradisi nu aya di Sunda teh kitu. Dan nu kagenep nyaeta Rayagung. Tadi orang Sunda mah bulan Rayagung teh bulan nikahan, bulan jalma-jalma teh ngawinkeun, nikahkeun gitu. Jadi loba lamun di Rayagung mah sok loba nu nikah, nu kawinan di mana-mana teh loba janur gitu, janur koneng. Tah eta teh nyirikeun bulan Rayagung biasana mah gitu. Tara salajengna aya tradisi anu patali jeung adat. Ieu tradisi anu patali jeung adat teh biasana kapanggih di kampung-kampung adat atawa komunitas masyarakat anu boga adat mandiri. Contohna bae di Kampung Dukuh Garut tuh. Kampung Pulau Cangkuang Garut. Teras di Kampung Naga ada yang pernah ke Kampung Naga Tasikmalaya? Insyaallah Bapak pernah ke sana. Kemudian Kampung Kanekes Baduy ada juga di kampung di Banten sana di Baduy. Namanya Kampung Kanekes. Kemudian Kampung Mahmud Bandung jeung sajabana. Ieu tradisi teh sifatna lokal pisan, biasana kapanggih dina kampung eta serta moal kapanggih di kampung sejen. Jadi ieu tradisi teh kurah hanya ada di kampung itu saja. Di kampung lainnya mah enggak ada tradisi seperti itu gitu. Contohna tradisi seba kur kapanggih di Kanekes Baduy. Jadi di Baduy itu ada di kampung Kanekes tuh khususnya ada yang namanya tradisi seba Baduy. Nah, Bapak kasih fotonya nih. Apa tuh namanya bangunan-bangunan yang ada di Baduy. Tradisi nu aya di kampung Kanekes Baduy seba tuh.
Itu ya contohnya tradisi anu patali jeung adat di kampung Baduy. Nah salajengna tradisi anu patali jeung kejadian alam. Ieu tradisi sifatna kontemporer atawa sawaktu-waktu gumantung kana ayana kejadian penting atawa peristiwa alam anu dianggap gede pengaruhna ke masyarakat. Upamana di hiji lembur teh loba pisan gangguan, di hiji lembur teh sok aya gangguan, terus aya datang penyakit corona, nya datang musibah nepi hirup teh teu aya katenangan. Nah mun kitu teh ku urang Sunda sok diruat make tradisi ditolak bala atawa rautan bumi. Nah jadi contohna ya pikeun contoh di sawatara tempat lingkungan urang Sunda sok aya acara ngaruat. Ari anu disebut ngaruat teh hiji upacara adat nurutkeun paranti karuhun dumasar kana kepercayaan pikeun nyegah bahaya. Ieu tradisi upamana bae sok disebut kapanggih Kampung Banci Ciater Subang. Nah jadi ketika kita mendapatkan di kampung kita mendapatkan penyakit, mendapatkan gangguan, biasanya orang-orang Sunda tuh bisa mengadakan acara tolak bala, yaitu ngadoa bersama dan lain sebagainya. Nah sekarang ada tugas mandiri dari Bapak. Pertama, cingpek tulis ku hidup kebiasaan atau tradisi naon bae anu aya di lemur atau di lingkungan hidup. Pertama, kalian tuliskan kebiasaan atau tradisi apa aja yang ada di kampung kalian, khususnya di kampung Bogor ini nih. Ya apa saja nih biasanya yang ada tradisi yang berkaitan dengan tradisi seorang Sunda gitu. Nah yang kedua, ieu hieuh dihanap aya sawatara istilah anu nuduhkeun kebiasaan atawa tradisi orang Sunda pek teangan hartina ku hidup di dihanap ieu. Kahiji nyunatan. Pertama, kalian semuanya cari apa artinya nyunatan, kemudian nyawer, kemudian nyekar, pancakaki, kemudian paririmbon. Nah itu ya yang harus kalian hartikan. Dan tugas mandiri kalian ada 2 ya. Oke barudak sadayana, mungkin itu saja yang bisa Bapak paparkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi anu ku Bapak parantos dipedar aya mangpaatna, nerap elmuna, barokah elmuna, dan mudah-mudahan kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala khususna kangge Bapak, umumna kangge anu ngupingkeunana. Mung sakitu ala kadarna anu tiasa kapihatur ku Bapak, atur nuhun. Buah tomat, buah peuteuy, tamat euy. Kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.